Keur maranehnya anu komplain karena kebijakan gubernur ayeuna. Coba geura dipikir. Ayeuna lamun waraneh teh hayang wisuda. Da teu nanaon hegae we wisuda. Ulah sote ngaberatkeun orang tua nya tah anu hayang make up popotoan kala itu gahkeun kudu hayang wisuda eta teh atuh tanggung jawab. Nyewa MUA sugan 15 siki mah nya eta teh keur ngadangdanan babaturana. Kakara kitu mah henteu memberatkan orang tuanya bisa maneh teh apa nanyeun kenangan wisuda keur anu kukulutus imahna digusur bongan saha atuh make jeung cicing dina tanah pamarentah bongan saha atuh nyeun imah oge sisi walungan ni sarakah-sarakah teuing dararasaan kontrakan teh masih loba nu karosong da cigana jelema lamun bisa napas dina jero cai laut da pinuh laut teh atuh abong tah jelema teh rabul nginjem duit ke Nyi Roro Kidul tah lamun waktu aya Bang Emok teh nih garila ya di dunia ieu teh kararitu nya dibere pamarentah bager loba komen itu ieu teu ngarti aing kana jero otakna